Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senin kaping 2 Maret 2026 masih dina surat Toha ayat ke-128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula kalimatun jeung lamun teh mah teu aya kalimatun nyaeta kalimat Allah tegesna ketetapan Allah anu tos ditetapkeun sabakot ti sateacana ti baheula mir rabbika ti pangeran anjeun lakana tangtuna bukti li zaman ditimpakeun wa ajalum musamma tapi henteu da ayeuna mah ditimpakeunana tepi ka waktu anu ditangtukeun. Jadi hartosna kapungkur mah lamun aya maksiat teh zaman negeri Sodom langsung ditimpakeun. Zaman Firaun langsung ditimpakeun. Harita keneh ayeuna mah tos aya Kangjeng Rasul di ajalum musamma diurur tepi ka waktos anu ditangtukeun. Jadi dibere kesenangan kesenangan cacakan maksiat ogenan tepi ka waktu anu tos ditangtukeun. Henteu langsung ditimpakeun musibah atawa bencana. Jadi diulur heula ayeuna mah tos aya Kangjeng Rasul mah ku rahmat Allah ka umat Kangjeng Rasul. Saterusna. Pasbir mangka kudu sabar anjeun Muhammad. Alama yakuluna kana naon perkara yakuluna anu diucapkeun ku jalma-jalma kafir anu dicemoohkeun ku jalma-jalma kafir ka anjeun. Tapi ka ayeuna ge da umat kafir mah teu eureun-eureun nyemoohkeun ka umat Islam, teu aneh. Kudu sabar tah ku ayeuna eta. Saterusna. Wasabih jeung kudu maca tasbih anjeun Muhammad sareng umatna. Bihamdika jeung kudu memuji Allah rabbika pangeran Allah. Nyaeta maca subhanallah subhanallah jeung hamdalah. Iraha cenah eta teh dibacana qabla tulu'i syamsi samemeh terbitna syamsi panon poe nyaeta tos salat subuh kedah wiridan kedah maca tasbih sareng tahmid. Saterusna iraha deui wa qabla gurubiha jeung samemeh tenggelamna panon poe nyaeta tos salat asar sami kedah wiridan tos salat asar ge. Wa min ana ilaili jeung di sabagean waktu peuting waktu tahajud 1/3 malam sami kedah tasbih jeung tahmid maca subhanallah jeung alhamdulillah wiridan pokona mah. Saterusna pasabbih jeung kudu maca tasbih anjeun wa atrofan nahari dina penghujung siang tegasna memeh magrib supaya naon maca tasbih jeung tahmid teh la'allaka supaya anjeun tardo kenging karidoan Allah subhanahu wa ta'ala. Saterusna wala tamudduna jeung ulah dipencerongkeun. Naon ulah dipencerongkeun aya naika kedua mata anjeun kadua panon anjeun ila kana mamatana bihi anu geus di perkara anu geus dipaparin kanikmatan ku kami bihi kana eta perkara. Contona umat kafir pamajikanana gareulih ulah dipencerongkeun. Ningali ping-ping sing buleka komo dina motor komo ulah dipencerongkeun ningali harta benda keayaan umat kafir anu gemerlap teu kenging palieurkeun teu kenging dipencerongkeun teu kenging kabita. Ajwajan kana sagolongan minhum ti umat-umat kafir. Sabab naon matak ulah dipencerongkeun jahrotan eta teh kembang ari jahra teh. Jahrotan kembang al hayatud dunya eta kembang kahirupan dunya eta mangankur bobodohan unggul. Linaftinahum eta teh ujian pikeun itu jalma-jalma kafir pihi ku eta harta benda jeung dunia. Da sabenerna mah nu aslina mah kanikmatan mah engke di akhirat warizqur rabbika rizki ti pangeran anjeun eta di akhirat khairun leuwih alus wa abqa jeung leuwih kekal.
saterasna. Jadi teu kedah kabitaan urang mah balieurkeun cekap sakieu oge teu kudu kabitaan ku umat kafir anu gemerlap dunia saterasna. Wa wa'mur jeung kudu diparentahkeun ahlaka ka ahli anjeun ka keluarga anjeun tegasna istri jeung anak anjeun bis sholati kana migawe salat. Wastabir jeung kudu sabar atawa sungguh-sungguh alaiha kana nitahna praktek salat bacaanana kudu dipapatahkeun sabab lamun teu bisa eta kewajiban urang. Lamun urang teu mampu aya ustad-ustadah anu tiasa ngawartosanana. La nas'aluka kami mah saur Allah henteu menta ka anjeun rizqon tina rezeki naon bae ge rek salat rek teu salat kami mah teu menta naon. Henteu matak jadi makmur Allah mah warek nu anu salat rek anu teu salat ge teu aya nanaon. Da margi Allah mah Ghaniyyun Hamid maha kaya jeung maha terpuji. Nahnu narjukuka ari kami anu marsihan rezeki ka anjeun mah justru wal akibatut taqwa jeung akibatna jalma-jalma anu sae mah nyaeta li taqwa nu taqwa pikeun kahirupan nu sae di dunia jeung di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.